Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah kitu keneh berit teh aya berit asli aya berit azab ti Gusti Allah. Datang aki-aki mawa kisah biasana teh neulean nyana ka sawah aki-aki heula aki-aki mantak eta aki-aki teh sing ade besi raja berit aki-aki teh beneran ieu mah henteu sambarangan datang gitu bae berit teh henteu aki-aki heula neulean heula nyana ge ja utusan Allah. Aki-aki teh raja berit nyana teh ngambean heula set ieu pare ieu oh nu bogana ge diambean ku nyana oh ieu mah tirok ngazakat ieu diambean belah dieu bandean da dieu tah lamun geus mayoritas di dinya teh teu beres ka Gusti Allah teu ngazakat teh atawa jada teh babanda bae eta dileupaskeun berit ka dinya nyana lep eueuh. Eta mah berit eta mah sanajan dipaehan ge loba bae bakalna eueuna ge eueuh sorangan ieu bakal lamun ku urang dipaehan dibeulem misalna atawa dipek-pek gering ku paehanana eta berit masih ade ngan bedana deuleu lamun aya berit kos kitu deuleu mun aya berit lamun ku urang dideuleu tek bae nyana bangun neuleukeun gitu eta eta berarti ulah dipaehan tah mah lain sambarangan berit eta kos kitu sing ade eta mah beda eta mah geus kos kitu bae eta mah asal urang tewak hiji deuleukeun ku urang nyanana kitu lain berarti geus ya maling dikasaokeun swadaekna sia aing sieun heuleuh sia beurit teh kos kitu ge eueuh sorangan lamun urang kitu bisa neuleuh di alam eta aya nu teu neuleuh mah teu dibawa pakai kisah dibawa. Mungkin nyana berangkat deui misalnya ti Karawang ka mana ka Cianjur naik mobil biasanya naik mobil ngobrol biasa juga urang itu lamun nu nyaho di alam nu eta mungkin nyana turun di pasawahan teh di amban heula nyana kitu bae sunnatullah ini dikirim berangkat ka Tangerang ka Cikupa oh kesempatan pasar geus mah teh jauh sawah ieu beaku pabrik kos gitulah berit dipaehan mah masalah teu doraka teu naon ngan eta balantaran keur ngazab sok malik ka urang kos keong sarua bae keur diazab ku Gusti Allah pa kos kitu nya ieu alap-alap helang orai eta mah sunah malah dipaean nya lajuna halil muhrim gitu yuktalna dipaean nu 5 teh dosa kanu ke ihram ge komo nu lain nu ihram nya eta lah nu 5 eta mah hasyarat ge hasyarat kurang sunah dipaean hasyarat teh binatang-binatang anu di taneuh nu sok hiburan eta binatang-binatang geus dipaehan masalah ieu carita syariat iyalah keur carita syariat nah ayeuna keur ihram ieu teh sing ade ieu kulantaran kuari mah ieu jadi ngaji manasikna kadang-kadang atuh didadak pan aya santri mah datang ka bab haji diaji beda ku santri mah teu ka Mekah teu naon diaji ke tamat balik deui diaji deui gitu ketika ka Mekah bae tinggal muka doang teu ja puyeng cek janten teh ngaji da puyeng nah ngan geus pernah diaji kan aya di lembur ngadadak aya jelema hajina haji ifrad mana haji teh tilu aya haji ifrad aya haji tamatu aya haji kiron mun haji ifrad ngaheulakeun ihram haji mandarikeun ihram umroh sapaket haji jeung umroh teh sapaket setiap urang munggah haji kudu jeung ihram pelaksanaanana imah haji heula wa imah ihram lamun haji heula ihram panderi ngaranna ifrad lamun gitu umroh heula kakarak haji ngaranna tamatu lamun barengnya haji nya umroh eta adalah kiron kitu bae haji mah
mentek teu kaharti lamun Muhammadiyah mangaweukeun haji tamatu nya nama haji teh ifrad bae lantaran Kangjeng Nabi teh ifrad. Wah pendek pikiran da Muhammadiyah mah ngaulakeun haji tamatu teh sahiji bae lantaran Kangjeng Nabi ketika haji wada teh hajina haji ifrad. Deuleu atuh dina Bukhari-na aya sahabat bebeja ka Kangjeng, ya Rasulullah pan abdi mah ieu dek umroh bae heula ti heula. Aju abdi mah dek buka lantaran abdi mah boga kasakit. Cak Kangjeng Nabi laharat silahkeun dek umroh heula mah tuh. Abdi mah dek nuturkeun Gusti Rasul bae. Cek Gusti Rasul, Tuhan dek naon? Gula mah atuh ihramna ihram haji. Haji mah ifrad berarti. Pan Siti Aisyah di dinya ceurik. Ceurik kunaon Aisyah ceurik? Aduh cenah kula mah ieu kumaha ieu? Nggunaon ku kumaha kunaon? Atuh cenah ieu mangkaning keur ihram. Aju ieu head, atuh head si ceurik. Jak Kangjeng Nabi teh biasa anak Adam awal kudu head. Aja itu kumaha teruskeun ihramna. Ulah jadi masalah. Aju atuh terus uku pula salat, terus ka Muzdalifah. Terus ka Mina. Geus bae jadi haji mah teu boga wudu ge boro-boro teu boga wudu bugu head ge jadi. Munggah haji mah head bae ge jadi mantak ulah bingung ku babacaan munggah haji mah. Ulah bingung aduh cenah kiai kula mah kumaha ieu naon untuk bisa babacaan anak head ge meunang. Head maca naon coba head. Ayo sia. Oh cenah ngeunaheuna mah cenah kiai mah dasar teluk babacaan sia mah. Itu masalah. Datang ke Arfah batur mah istighfar 1000 kulhu 1000 dan baca-baca nu lain deui. Nyana ba datang ke Arfah geker hes salat lohor henteu asar ge henteu hes lewat udang-udang isya deuk ka mana nih? Heuy Muzdalifah. Oh Muzdalifah ya aing qodho heula. Kodo zuhur, kodo asar. Yuk keur carita. Itu ke Muzdalifah, datang ke Muzdalifah, batur mulung batu, SD. Yuk budak moal aja sih. Diudangan udang mulung batu siang geus aing moal mulung batu aing. Ka mana ya? Ka Mina, ayo ka Mina. Datang ka Mina batur jumrah. SD. Ayo diudangan, heuy. Sia di kemah ieu bae sia teh mah aing mah jumroh aing ke bae penting jumroh na geus sakaligus aing malah pokona mah penting akobah jeung sakabehna bae geus lah isuk pentingna eta kos kitu teh jadi teh munggah haji mah babari jasa munggah haji mah hees bae ge jadi tah cak nu hees mantep ya. Atuh jadi ulah bingung gue babacaan head bae Siti Aisyah manggaring jadi geus beres ya ke Mekah Abdurrahman kakakna Aisyah dipanggil Kangjeng Nabi Abdurrahman tah Aisyah teh pantacan umroh kuari umrohkeun geus haji heula beres haji nyana geus sehat geus tawaf ifadah berarti geus suci tawaf ifadah sa'i beres kuari umroh Abdurrahman kakana anterkeun ka ditu ka Naim anterkeun balik deui umroh. Jadi haji na Kangjeng Nabi ifrad, Siti Aisyah ge ifrad, sahabat-sahabat anu sejen lolobana tamatu. Cak Kangjeng Nabi man kana lahu hadiun, saha nu boga hadiun bawa ka dieu, yuk bareng gula. Urang ifrad, nu sejen sahabat anu tamatu. Bahkan aya nu saurang abdi mah landek dihijikeun bae lantaran ieu mah darurat. Mangga bae cak Kangjeng Nabi. Nu saurang mah dikironkeun nya haji nya umroh deuk gegeraan balik. Tuh masalah mantek tilu haji teh eta. Mantek lamun Muhammadiyah kudu ifrad bae. Salah total. Ja sahabat ge dimanggakeun ku Kangjeng Nabi. Balik di Muzdalifah, talik di Muzdalifah ka Mina. Bebeja ka Kangjeng Nabi. Cak sahabat teh abdi mah erek balang jumroh bae Gusti. Balang jumroh heula ka karak tawaf ifadah. If'al wala haraj. Laksanakeun teu dosa teu naon. Cak nu saurang abdi mah rek ka Mekah bae lah. Jadi teu ka Mina teh Jumratul Aqabah berarti.
tas di Muzdalifah teh belok ka Mekah. Abdi mah bade ka Mekah bae Rasulullah erek toab ifadah kemudian saya ke kakara ka sore abdi merek Jumratul Aqabah cek Kangjeng Nabi ifal wala haraj laksanakeun teu dosa teu naon meunang cek nu saurang teh lah abdi mah erek jumrah tas jumrah terus mencit korba mencit dam lah berarti eta mencit dam teh nya teh tamatu cek Kangjeng Nabi ifal wala haraj nu saurang teh abdi mah deuk ka Mekah bae tas di Mekah ke dek tenang-tenang bae haju ke mabitna dek peuting bae abdi mah peuting ka Mina ke balik ka Mekah peuting ka Mina balik ka Mekah deuk kitu bae Rasulullah ifal wala haraj silahkan bae kabeh dimenangkeun ku Kangjeng Nabi malah mah abdi mah moal ka Mekah cek urang Cikupa ifal haraj mah aduh Gusti Allah babari bab haji teh eta lamun nyaho mah babari jasa deuk kumaha ge mangga asal sing hade bagi nu endek ka Mekah kuari besi engke mabit di Mina moal simpan kuari teh eta Mina jadid eta mah teu sah ta mabit di dinya ulama Mekah ge nu asli mah ngatesahkeun di Jawa Timur nu asli mah ngatesahkeun ulama-ulama anu nyekelan kana ucapan Kangjeng Nabi Mina bainal jabalain antara dua gunung teh eta ngaranna Mina mabit teh di dinya kuduna kumantak baheula mah brog di dinya aya tukang baso aya tukang lotek mabit teh di dinya ngahiji jeung tukang baso jeung tukang lotek bari nungguan mabit datangkan ispul lael kuari mah diburak-burak pan nah kuari mah rabitna teh di kemah mah lain Mina tamah nu mantak dijieun da terowongan dua makaning kuari mah terowonganana hiji terowongan pertama muaizan nomor kedua terowongan kadi bukit jauh bae jadi tidinya kadinya bangsa 3 kilo tak ka Jamarot ta eta teh wayahna teh jamaah haji nu di kemah sanajan geus disahkeun ku pamarentah dengekeun ulama nu asli ieu mun hayang bener ieu mah keur carita yang bener ulama Arab ge hada Mina jadid kunaon tuh nyana di ditu nanyeun merek Bidayatul Muna di ditu Nihayatul Muna hayu bidayah jeung nihayana tetap ditulis padahal ita ulama pemerintah Arab geus bae itu ge Mina keneh atuh ulah ditulis bidayah maka ditulis di ditu Bidayatul Muna di ditu Nihayatul Muna cak nyana ge mimiti Mina mah ieu tuh tungtung Mina mah ieu tah lamun nek mabit mah di dieu cak urang Arab keneh nu bener jadi tulis di dinya aya gede Bidayatul Muna di luhur gunung aya di luhur gunung gede Bidayatul Muna aya deuleu ge ka bakuna ka ditu anu ka ditu nu teu ka ditu mah nek neuleuh naon aya nyana ge nyieun mah nyieun lantaran geus teu katampung dibejakeun ku sungu di Arabia ada muna jadid tetep bae nyanana geus nyanana urang ditu lamun deuk mabit kadinya bae belon teh coba atuh nu belon urang Indonesia nu kabobodo geus di dieu bae jariweuh meureunanan jauh lamun terus-terusan mabit di dinya tah mabit di kemah mayardam embe hiji embe tamatu hiji embe teu mabit di Mina bongan di kemah bae hiji dua dipencit di ditu lain di dieu sing ada cenah aing mah dua tak embe engke bae dipencit bari eka anak aing blon sia mah tuh nya jadi sing ada tah nu kuari ka Mekah tetep bae ulama-ulama mempertahankan kula ge menang ti abah kula menang ti guru kula di Garut menang ti guru kula deui di Jawa komo ieu mah Ki Muhyiddin Kosambi mah ngajelaskeun sing harade nyanyana mah unggal taun kan kamu kabeh sing hade lain Mina teman lain Mina kayak aya Bidayatul Mina ditulis kene kuari ge mimiti Mina artina Bidayatul Mina teh di ditu Nihayatul Muna tetep eta bae jadi patokan tah lamun saya bidayah tungtung terowongan aya tah Bidayatul Muna eta beula di ditu aya di gunung luhur Bidayatul Muna belah ditu Nihayatul Muna aya tah eta mabit mun teh di dinya atuh geus dam lamun teh ama urang teu mabit di Muzdalifah dam lantaran sistem taradudi jadi aya genep pangkat saprangkat 2 perangkat 3 perangkat 4 perangkat 5 perangkat genep perangkat bahkan lamun 7 mah muasasana bisa dasangka 10
eta lamun awal biasanya diberangkatkeun jam 10 datang ka Muzdalifah atau jam 9 ngan kuari mah taradu di mah ngahiji di Mina nu datang jam 9 nu datang jam 10 nu datang jam 12 nu datang jam 1 nu datang jam 2 nu datang jam 3 ngahiji deui lah di Mina ayang ke bendera Indonesia ngaranna karangkeng tek we di dinya tah anu terakhir mah kadang-kadang anu datang ka jam anu nomor 11 mobilna nomor 12 ta mobilna ta eta teh biasana datang ka dieu subuh teu mabit tadi Muzdalifah teu mabit tadi Muzdalifah teh teu mabit datang ka Muzdalifahna subuh na eta teh embe hiji itu cenah jamaah urang mah teh nyaho ieu darurat meureunna nanti mah keur carita mun ku sia didaruratkeun kos kitu embung mayar embe atuh olos dan cek ulama embe bae hiji lantaran naon lantaran bisa urang ti Arfah ka Muzdalifah lempang deket di Arfah teh lempang ka Muzdalifah motong jalan kendal ka di jalan jekeus urang ku teu ngupayakeun lempang nungguan mobil darurat jadi leungit mantak lawan atuh lempang jadi deukeut sama kadinya kulantaran udah teu ngupayakeun lempang teu darurat embe hiji berarti ti Mina ti Muzdalifah ka Mina deukeut jasa tama deukeut artinya paling ge 3 atau 4 kilo deukeut jasa Masya Allah pulang balik bae eta karyawan ka imah ka pabrik kana sabaraha kilo jak kuateun kunaon atuh aya ti Muzdalifah ka Mina nah eta teh deukeut lamun sampekeun ka urang tek bae gitu tapi tama jumroh masalah tama sakadar jumratul Aqobah doang kan tanggal 10 mah muru afdol doang nu sok loba nu muara rawat ya muara rawat pernah bahasa sabaraha ratusan pernah ribuan eta mah geus rahasia Allah bae geus didinya lantaran muru afdol pada desak waktu duha mulai di jam 7 jam 8 jam 9 wah macet jelema didinya kok bisa gitu sih lantaran mazhab Hanafi kudu jam sakitu bae mandak eta mazhab Hanafi memaksakeun jeung Maliki teh kudu didinya bae lantaran perbedaan jeung urang Aisyah Imah kira-kira atuh make waktu Abdul mangga nya mah wajib kudu jam sakitu ai urang mah kan henteu geus Abdul doang daripada macet mendingan engke bae dioper ka asar macet keneh poe eta mah engke bae ka peuting masalah geus jam sababaraha ge malah manini mah aing moal jumroh mayar bae ka kepalana aduh masalah teh jumroh teh naon kitu naon sakabehna tanggal 10 teh jumroh tanggal 11 teh jumroh tanggal 12 teh jumroh tanggal 13 teh jumroh aing mah mayar bae moal kudu jumroh masalah tah aing mah mayar moal jumroh moal masalah meunceut embe babari jasa ditanya saya hendak jumrah moal aku nanti capek moal ngulikeun atuh ngulikeun moal aku nanti teu boga duit gas aja rek nanti di Mekah ieu mah embe beres Masya Allah babari jasa ngan ulah diomongkeun atuh ka batur mesti merli embe kabeh nu keur carita ngaji babari tah bab haji mah nah iyalah beres jumrah urang jumratul Aqobah tahalul ngaranna tahalul awal seluruh paharaman haji geus jadi menang kecuali hiji jima doang nu can menang jima doang tanu can menang ai prakah beneran terjadi blon jasa ieu ulah keur di Mekah bae kiai cenah aya masalah naon masalah naon lamun urang mantos di jumrah kemudian tahalul eta geus tahalul awal can tawaf ifadah jadi can boga haji gede itu teh kakarak tahalul awal ngaran mun salam kakarak ulu salam kakatu doang can kakenca oh nya haji naon nu diharamkeun kabeh geus halal kecuali jima ieu mah aya jamaah urang mana urang Tangerang na mana deukeut kiai ge cenah deukeut tetanggana nu aya naon ieu ieu kakarak tahalul awal jima kumaha tah lah sia macam-macam di mana jimana sakieu gunung dibawa ka sisi gunung buku eta Masya Allah jelema ku teu kuat teuing meureunnya sakitu loba jelema pan ribuan eta kudu mawa ka sisi gunung keneh bae ya Allah geus teu perlu mandi heula meureun tah geus dicokot parduna bae geus eta kumaha tah rusak tah haji tah rusak ieu terjadi urang Tangerang ieu Tangerangna urang Pasar Kemis beneran kecamatan doang lain tetangga aing tapi
Aduh, masya Allah ayah baik dan kos gitu, masya Allah setan eta. Di Mina teh ayat merek mawadi'us syayatin, ieu tempat setan. Sebab baheulana Kangjeng Nabi Ismail ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Tas di Jumrah di dinya teh cak Kangjeng Nabi cak setan teh Ibrahim, nya aya bapak kudu mencit anak, bohong eta ngimpi. Nyokot batu Kangjeng Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rajman lisyayatin. Bismillah. Allahu Akbar. Coger. Jumratul Aqobah jadi tak. Pelebah dinya ya setan baheula. Pel Jumratul Aqobah teh setan tak baheula di dinya. Timpah ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Rajman lisyaitan. Kalawan nyebut jenengan Allah. Allahu Akbar. Aing ngabalang setan. Coger. Jadilah Jumratul Aqobah. Teu meunang ku ari setan sia. Ditimpa sia ku aing ulah geus lain setan deui ku ari orang Turki keur can kuari can kosieu keur baheula mah bisa keneh ka dinya pan naik kana ka dinya nyekel sendalnya nah dicekel mun sakurang mah setan sia orang Turki tah mah aja orang Indonesia mah pan nurutan malulu geus teh nyaho kaler kidul pajar bener dituturkeun deui ku urang Cikupa setan sia wah dasar orang Cikupa blon tapi nu gol karna eta mah ya Allah ya Rabbi tungtun deui datang ka Jumatul Wusta nah kuari mah ngabisiki ka Kangjeng Nabi Ismail manya ya bapak kudu naon gitu ngaranna mencit anak ti dituna berarti bapak bohong impianana nyokot Kanjeng Nabi Ismail bismillah Allahu Akbar rajman lu setan syukur ditimpa ku Kanjeng Nabi Ismail bapak aiman nabi rasul impiana bener goblok sia setan jadilah wusto nu kuari ku urang tah dibalang teh bismillah Allahu Akbar wusto teh ta eta teh Kanjeng Nabi Ismail baheula timpahanana tah teu meunang di setan-setan geus ibadah kuari mah geus ibadah jadi aya 3 engke di ditu nah, tanggal 10 mah eta doang hiji tah Aqobah tanggal 11 mah engke di ditu tuh ulah usto Aqobah nah iyalah Aqobah nu deket ka Mekah ka ditu mentak lamun nyaho mah madep kiblat deket ieu Aqobah mah sabelah tadina kitu kuari mah jadi biasa kabeh jadi bebelahanana belah dieu Mekah aya di ditu urut bebelahanna di dieu urang di dieu tah ngabalangna bismillahi Allahu Akbar lantaran loba jelema je itu nyaho kaler kidul madep mana sajalah hese atuh geus anu kakarak sakali mah komo ente nenget urang tuh ai kula mah baheula dibawa pan ku abah teh tah ieu di dieu sia ieu tah ngabalangna Mekah itu tuh tah ieu keur sabelah keneh jadi urang di dieu ngabalangna madep ka ditu beres jumrah doa madep Baitullah langsung tah ilah jumrah nu paling deket Jumratul Aqobah tah eta madepna ka ditu ke urang ngabalangna ka mana ka ditu tuh ka teureut da ka ditu mah atuh senyonto anak-anak jing kumaha insyaallah nah ieu mah keur caca paharaman keur ihram ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wahai jelema mukminin mukminat ulah rek ngabarunuh maraneh kabeh kana buburon bari kaayaan anjeun keur ihram muhrimuna bihajin umratin bo ihram haji atawa ihram umrah kumaha lamun mayan wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am sajelma anu ngabunuh di antara aranjeun kabeh bari ngahaja eta teh teu meunang sambarangan kena sanksi pajazaun ay fa alaihi jazaun atuh kena sanksi kumaha sansina mislu ma qatala kudu ngagantian samodel anu dibunuhna naon minan na'aminya eta tina pirang-pirang ingon-ingon kumaha nganyahokeunana yahkumu bihi zawa adlim minkum anu nganyahokeunana anu bakal ngahukuman papada anu akur binatang ieu mun dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung pan hese ngabuburon mah meunang hiji nu hijina kan kabur
ngabunuh nu eta. Nah eta teh kudu disangsikeun. Sangsina teh kudu nu akur jeung eta nu lindek nu mana. Pan mun nyokot deui itu ya hese, pan eta mah kesit. Ku ari mah nyokot nu babari digantian nu nganyahokeunana nu ngakurkeunana zawa adlim minkum. Asal geus patali jeung hukum bae ngaji mah hese. Ngaji mah Al-Qur'an lamun geus patali jeung hukum bae hese. Timbul bakalna pertanyaan hiji ku ayeuna bahasa wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Kumaha lamun teu ngahaja? Berarti ieu tah ta'ammud eta ngajadikeun syarat kana wajibna jaza. Geus, mata wujida syartu wujidal masrut wa matan tapa syartu intapal masrut. Aya syarat, aya masrut, eueuh syarat, eueuh masrut. Anu ngaji mah jaheuh tinggal nu teu ngahiji aing mah surutu-surutu kitu heran. Surutu naon eta kiai teu ngaji. Hese. Tah itulah. Geus aya bahasa muta'ammidan. Kumaha lamun teu ngahaja? Nah, kumaha lamun teu ngahaja? Iyalah sanksi-sangsina. Urang mah hese ngabongkar langsung dina Al-Qur'anul Karim, serahkeun ka ahlina. Saha? Sahabat. Nu mantak cek di dina ge ieu kumu bihi zawa adlim minkum. Teu sambarangan ngakurkeun nu dibunuh, kudu akur jeung gagantina nu mana nu bakal ngahukumanana. Lain kudu sambarangan urang Arab, tapi yahkumu bihi zawa adlin. Dua jelema lalaki anu adil, anu nganyahokeun kana sifatan hewan-hewan tersebut. Geus serahkeun ka sahabat anu ngarti. Sahabat anu ngarti geus dibukukeun ditalung ti ku Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i geus ngitabkeun kitabna. Raudhah ka belah dieuna, Majmu belah dituna sarahna. Belah dieuna jadi Fathul Muin, ka belah dieuna jadi Riyad. Tinggal di deuleu bae. Kumaha babandinganna namun maehan onta aya dina Riyad. Kumaha mun maehan sapi aya dina Riyad. Kumaha mun maehan embe aya dina Riyad. Kumaha mun maehan hayam engke kumaha jeung kumaha. Nah iyalah ayat nama iya dikemas ku ulama lantaran urang mah lain ahli hadis. Lamun dina hadis mah aya ieu babandinganna jeung ieu babandinganna jeung ieu babandinganna jeung ieu. Nu mantek di dieu dijelaskeun sakadar para sahabat. Wa qad hakama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mah seorang sahabat, wa Umar jeung Sidina Umar mah, wa Aliun jeung Sidina Ali mah pinu amah bi badanatin. Mun aya jelema ngabunuh keur ihram teh, ngabunuh manuk soari, nu sok disebut ku urang manuk onta. Manuk gede bisa ditumpakan disebut manuk soari, di urang mah koswari, soari atawa burung onta. Ta eta teh mun urang keur ihram ngabunuh eta onta hiji. Tuh, nang saya tak, iya tak keterangan anak Ibnu Abbas, Umar, Ali, masya Allah. Kabelah dia lah sahabat kene, cuman waktu nak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Wallahu a'lamu bimaradi maka yakti bakal nakon temenan ingsun agung alladzina ursila ingong akekan den utus apa ilaihim maring alladzina ayal umama tegese pirang-pirang umatan ijabatim ar-rusula saking ijabahe umam ing pirang-pirang utusan wa amalihim lan ngamale umam fi ma balagahum ing dalam barangkang kaakeun ing dalam barangkang tekaya mahum ing umam walanas alan lan demi yakti bakal nakon temenan ingsun agung al mursalina ingkang den utus kabeh anil iblagi saking nekaakeun amanah. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ Wallahu a'lam bimaradi maka yakti bakal nyaritakeun temenan ingsun alaihim ing atase mursalin bi'ilmi lalatatab kalawan ilmu lanukhbirannahum tegese yakti bakal nyaritakeun temenan ingsun hum ing alladzina ursila lan mursalin
an ilmin saking ilmu bima fa'alu kalawan barang kang migawe ya alladzina kabeh lan mursalin wing ma wa ma kunna lan oranana ingsun agung goibina iku kang goib gabean iblagir rusuli wal umam saking nekaaken pirang-pirang rasul lan pirang-pirang umat al khaliyah fi ma'amilu kang seping dalam barang kang amal ya umam kabeh wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun wallahu a'lam bimuradi wal wazlan utawi timbangan lil amali kada pirang-pirang pagawean aul yusahaib atau kada pirang-pirang bukune amal bimizanin kalawan timbangan lahu lisanun kang iku tetep kada mizan utawi jarum wa kafatani lan cecep roro kama warada kaya barang kang tumekaya ma fi hadis ini dalam hadis ka inun iku kang tetep yauma idzin dalam hari kalaika yaumil kiamah tegese yaumil kiamah tegese dina yaum sa'sual tegese dalam dina pertakonan al mazkuri kang den tutur wa lan utaya yaumul su'al yaumul kiamati kudina kiamat al haqu kang haqq al adu tegas adil sifatul wazi iku dadi sifat lapat wazni faman sakulat bakau tawi uswa kau tawi wong sakulat kang abot mawazin wa pirang-pirang timbanganana yasiman bil hasanati kalawan sake amal becik fa ulaika iku makau tawi mangkono manhum taya ulaika iku al muflihuna kang bahagia kabeh al-faizuna tegese kang bahagia kabeh wa man khafat lam tasabam maniku khafat lan utai wong kang khafat enteng mawazin apa pirang-pirang timbangan man bisayati kalawan sakeh kalaan paulaika iku maka utawi mangkono mana alladzina khasiriku ngake kang pada tudai alladzina kabeh anpusaing pirang-pirang awake alladzina bitasyiriha kalawan den dadekaken anpus ilan lari kemaring neraka bimakan sebab barang kang anaya ulaika biayatina kalawan sakaet izu agung yazlimuna iku ngazalim ya ulaika kabeh jadun tegese angas ya ulaika kabeh sabada Allah ngajelaskeun tentang hamba-hamba Allah nu teu nurut ka aturan-aturan syariat para rasulna ngabohongkeun ka para utusan-utusan Allah di dunia keneh disiksa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailu ketika manehanana ditanya deui iwalti fabakana da'wahum iz ja'ahum basuna illa an qalu inna kunna zalimin. Setiap saat, setiap waktu anu ditangtukeun ku Gusti Allah, Allah nurunkeun rasul. Tuluy be kebutuhan-kebutuhan jang nyampaikeun syariat, Allah nurunkeun rasul. Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud, Daud, Ibrahim, tuluy Kangjeng Nabi Sulaiman, tuluy Kangjeng Nabi Yusuf, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, 114 rasul. Turun-turun ke wajib dikajahokeun ku urang 25 rasul.
wajib nyaho teh mah nu 25 masih ngade sing hade teh mah wajib nyaho tah beusi nu encan nyaho kuari geus kuisan ka jembut-jembut can nyaho rasul eta kudu dikanyahokeun kuari meuli loba lah kitab-kitab buku-bukuna di jalan ge di bus kota ge aya meuli apal ke kiai cenah teu daek apal otak ulama diberena ku Allah sakieu mah beureun teu daek apal hiji Nabi Adam, dua Nabi Idris, tilu Nabi Musa, opat Nabi Isa, genep Nabi Sulaiman. Jadi tidak ngaruntuh ieu mah. Tidak ngaruntuh. Kebalik deui hiji Nabi Adam, dua Nabi Isa, tilu Nabi Nuh, opat Nabi Idris, lima Nabi terus, tujuh Nabi Muhammad, dalapan dilempengkeun ge dilempeng. Ih lain kita tuh. Kieu hiji Nabi Adam, dan Nabi Idris, dan Nabi Muhammad coba. Geus dibenerkeun heuh nya, kayak ditalar rumahnya kitu deui bae. Hiji Nabi Adam, dua Nabi Hud, lima Nabi Idris, genep Nabi 7 Nabi Muhammad, 8 Nabi Isa. Aing mah teu daekeun. Sakieu bae meureun aing mah otak ku Allah. Tak kumaha tah? Nyaho mah nyaho ngan teu daek ngaruntun, cukup. Cukup geus sakitu ge. Ngaruntuh itu bisa nya mah. 55 tuh 55 ya 5 hiji jadi 25 gitu ke 5 deui coba geus kitu-kitu ge teu daek bae pokona mah aing mah nyaho bae nu 25 ngan ngaruntun mah henteu sakira-kira ditanya soleh tah mah ki soleh picung nabi mah siapa oh nyaho aing soleh nabi berarti Lut nabi Hud nabi Sulaiman mana ya ih nyaritakeun nabi si Sulaiman mana lain kula boga tetangga tukang lauk karena Sulaiman tapi teu kudu dikajaokeun gos kitu mah oh nya Sulaiman terus Nabi Daud nabi asalnya hoba eta kos kitu tah Nabi Isa nabi Musa nabi Firaun wah musuh tah mah berarti nyaho berarti nyaho nya eta asal nyaho bae cukup bisa gitu cukup tah deureus tah geus asal nyaho Zulkifli nyahonya Nabi tak lain sih Zulkifli ayo model apa teh ngaran Zulkifli sebab Nabi tak lain itu pokok sih eta iya bae baca nyaho cek eta tanyakan ka ditu ka santri nanyakan mah ayo Zulkifli si Nabi tak lain aing teu kapalkeun kitu ngaji kakarak datang ka jurumiyah aing mah wah santi bego ieu mah budak teu apa sarua bae atuh dinazomkeun kapan hum adamun idrisun nuhun hudun ma atuh dinazomkeun aya urang ngaji mah jadi geus nyaho tah asal rangkaianana dinazomkeun nyaho bae nya jadi santri mah ngeunaheun sebab aya dina kitabna mun geus kabeuli kitabna mun encan atuh henteu pagon deui atau kabeuli ngan can diaji atuh hese atau geus diaji ngan poho atuh sarua bae nu jelas mah Allah nurunkeun rasul supaya umat ulah sasar Kangjeng Nabi Musa saat Firaun jadi raja sadunya turunkeun Kangjeng Nabi Musa supaya pangeran teh anu ngadamel langit bumi nu ngahirupan nu mangamotan hari sekian Allah dakwah Kangjeng Nabi Musa bere kitab Taurat percaya Yahudi teh lah sebab bara gerintil lu percaya ka Kangjeng Nabi Musa alaihis nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa sabada kula bakal aya Kangjeng Nabi Isa alaihissalam percaya ka Kangjeng Nabi Isa ciri-ciri Kangjeng Nabi Isa dijelaskan dina kitab Taurat jol Kangjeng Nabi Isa hampir dibunuh Kangjeng Nabi Isa ku umat Masya Allah karim Injil kitabna di Injil dijelaskan engke bakal aya ngaran nabi terakhir ismuhu Muhammad ngarana Kangjeng Nabi mah ciri-cirina ti mimiti pangambungna cepilna socana bingirna senaon kitu waosna kulitna kabeh gedeg pangadeg ka rambutna dan lain sebab bahasa-bahasana geus aya dina kitab Injil masyaallah yati mim ba'di ismu Ahmad dijelaskeun dina kitab Injil wajib iman ka dia jol Kangjeng Nabi Abu Jahal teh tukang maca Injil
Bu Sufyan teh tukang maca Injil, Abu Lahab teh tokoh Mekah tukang maca Injil, aya dina kitab Injilna nyana nyahoeun bahwa Muhammad teh asli teh aya dina Injilna kulantaran takabur nyana teh iman ka Kangjeng Nabi. Dia kuari lamun urang ngadengikeun Barnabas tu asli. Berita di Amerika kan sa gereja asup Islam kabeh. Aya seorang pastor maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana asli ya Muhammad manabi Rasul imanlah pastor nyana dakwah ke umatna di gereja eta asup Islam sa gereja tangkap ke Amerika datang ke kuari can di keluarga amun maca nu asli urang kuari ka Yogyakarta jalan-jalan ke Universitas UGM didinya aya di perpustakaan Injil asli dikunci rapih tuh menang dibaca. Ketika orang hayang maca sababaraha orang Kristen hayang maca birokrasi na kudu ka dieu ayalah nu pernah dimenangkeun kitu ge dibeat hati-hati lembaran ini tidak boleh dibaca ditutup ku nyana dikancing trak lewat dibaca ku nyana Barnabas asli kulantaran panasaran nu dikancing teh dibuka ku nyana ternyata urayan titah iman ka Kangjeng Nabi. Matak teu meunang kuari dibaca sembarangan. Di Maroko mahasiswa hayang sababaraha kali usul ka dosenna ketika dibere Barnabas asli teu meunang. Ieu mah ditutup tah nu ieu mah. Lembaran asli lantaran eta mah Injil asli. Ketika nyana panasaran dibuka ternyata nita iman ka Muhammad. Iman nyana, dakwah nyana hampir dibunuh. Mun maca Injil nu asli ayalah perintah iman ka Kangjeng Nabi. Tapi tetap aja itu penyalahgunaan Injil nukuari berkeliaran matama Injil tahrif robah perjanjian lama perjanjian baru dirobah kunyana tina perjanjian lama ke perjanjian baru dirobah nu lain kitu sabener nama tetap isi nama nuhankeun ka Allah mangerankeun ka Allah nganabikeun ka Kangjeng Nabi Isa lain pangeran Kangjeng Nabi Isa nita iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gas Kangjeng Nabi Isa di akhir aya Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi urang kitabna Al-Qur'anul Karim Kangjeng Nabi tos teu aya dilanjut ku para sahabat tos teu aya dilanjut ku para tabiin nu mantap hadis Kangjeng Nabi teh supaya rapi aya seorang manusia Imam Bukhari ngaranna nyana ngalalakon ti Afghanistan langsung ke Turki ke Mekah ke Madinah ke Turki ke Yaman ngasal ngadenge aya sahabat anu boga hadis kunyana disampeurkeun di Mekah di Madinah langsung terus ke Yaman langsung terus ke Baghdad ke Yordania terus bae ka muana asal kadenge aya sahabat beusi boga hadis catat kunyana teh pohara amat meureunanan geus gerahkeun tanagana hartana kekuatana pikiranana zaman harita kan lain zaman kendaraan babari hese melalui kendaraan onta kuda paling ge kitu keneh ti nagara ka nagara melalui laut kapal lagi tongkang masalah tapi keuletan Imam Bukhari terangkumlah sekian ribu hadis surtil kunyana rawi hadis kieu di samping nyana nyaritakeun hadis neangan hadis jelema nu nyaritakeun hadisna kunyana ditanya saha ngaran waktu ieu kumaha narima hadisna teh keur kumaha jeung kumaha loba nu akur hadis eta katarima ku ieu katarima ku saat mana nyaritakeunana Imam Bukhari luar biasa jang naon eta maksudna supaya jelas Imam Bukhari ieu ucapan Kangjeng Nabi anu sahih ieu ucapan Kangjeng Nabi anu dhaif ieu ucapan Kangjeng mantak aya bae mustalah hadis aya hadis mu'an'an aya hadis mudhal aya hadis sahih aya hadis dhaif aya hadis kitu naon kitu berbagai-bagai ieulah mustalah hadis supaya beusi lain ucapan Kangjeng Nabi disangka ucapan Kangjeng Nabi beusi ucapan Kangjeng Nabi di lain-lain geus jelas ya Bukhari ya Muslim cek Imam Muslim ulah keluar ti dia nah urang kuari geus geunaheun jasa Imam Bukhari mah pohar sakitu hebat ta Imam Bukhari balik kana ka Afghanistan diseret ku umatna diseret lantaran nyana teh mung nyaritakeun Quran hadis tetap Quran godib mempertahankan eta doang
di samping mempertahankan eta mempertahankan sababara hukum nu dirobah ku raja saat eta nyada teu nuturkeun pemerintah diseret dina kuda Imam Bukhari coba masya Allah batu ieu non sirahna teh ngadu jeung batu dak dikduk dak dikduk dak dikduk dak dikduk beres diseret maksudna nabi dibunuh terus leuleus Imam Bukhari tapi tetap Imam Bukhari di bulan ieu masih ngajar keneh bae ngajar hadis teu lila maot iyalah Imam Bukhari dimakamkeun di Afghanistan nu mantak datang ka kuari urang Afgan kekuatan jihadna luar biasa geus nya mah kajian kumaha boga naon boga Imam Bukhari iyalah panutan kami paeh diseret jihad fisabilillah kami hayang bareng jeung Imam Bukhari dunia ieu nanaonan nu penting di akhirat ngahiji jeung bendera Imam Bukhari di negara kami aya Imam Bukhari kami deuk nuturkeun eta rebat jasa di Baghdad kitu keneh di Mekah kitu keneh nu asli-asli mah naluturkeun eta ketika sahabat dibere sugih teh kapan Abdurrahman bin Auf ceurik nya nu kuburanna di Yordan ceurik teh kunaon ieu harta nu sakieu lobana aya bahasa Kangjeng Nabi sadirham ti Abu Bakar leuwih amis tibatan 100 dinar uang emas tibatan Abdurrahman Abdurrahman Al-Wahid Abdurrahman bin Auf Serik Abdurrahman bin Auf tidinya lah nyana terus hartana dipake sabilillah dipuji deui ku Kangjeng Nabi sugih ge ai pake sabilillah mah bakal akur jeung jelema-jelema anu teu boga sebab nu bakal sabiqunal awwalu ti heula ka sorga jelema fuqara miskin nah aju ente boga perasaan aing ti heula jan bogo ente mah tuh kakir ente mah nyaho teuing jangan rasulapan idielah begitu dibere harta di embung cek Abdurrahman wae padahal sugih cek Abdurrahman bin Auf embung kunaon besing ke di akhirat tengah hiji jeung Abu Bakar Siddiq bagi di akhirat besi tengah hiji jeung Sayyidina Umar ku gara-gara harta aing tengah hiji mong cek cenah teh padahal sugih dipersilahkeun jang sabilillah masya Allah batur mah pikiranna ka akhirat besi di akhirat tengah hiji jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq aing sazaman jeung nyana haju aing tinggalin isin amat eta boga pikiran kos kitu eta batur mah nah sazaman terus urang kuari teu boga panutan ayalah wali sanga jol ke Indonesia masya Allah iyalah panutan orang mantak diulah-ulah ge zarah-zarah bae ku Amin Rais diharam-haramkeun ngelos jang Amin bae haram mah kami mah zarah bae komo pemimpin zarah mah di sampingnya zarah boga kauntungan pan lumayan bisa ngabangun dapur aing ku sebab zarah geus sabodo kumanyana bae geus nu jelas ba atuh kos gitulah panutan urang Banten unggal kabupaten unggal provinsi aya Banten boga Maulana Hasanuddin Cirebon boga Syekh Syarif Hidayatullah Jawa Tengah loba geus di Jawa Tengah mah Jawa Timur boga Sunan Ampel nu pertama Sunan wah luar biasa aya eta lah urang di zarah salah zarah kuarim Pak kemana zarah kemana ke zarah Banten naon tuh maksudna ada usaha maju dah salah ya ieu kudu dipoteskeun di jelema nu kos kunaon hubungan usaha jeung zarah ulah kos gitu jarah bae deuk naon di akhirat abeh ngahiji jeung Maulana Hasanuddin kaduana mah usaha kadi deui sia mah atuh nu di dituna nu salah deui nu sok ngazarah-ngazarahkeunana bloon ayo coba sejarah saha nu boga maksud ka dia daftar sabaraha daftarna ya 500.000 lah sakiana teh wah eta tanu salahna kos ulah gitu bejakeun ieu pejuang dakwah Islam di Indonesia jang di Banten ieu tanpa pamrihnya nama bila perlu caritakeun masa hirup manehna tak kudu nama kos kitu ulah boga maksudna naon nu penting engke di akhirat sabendera jeung nyana kan ngeunaheun geus eueuh zaman para aulia Allah kabelah dieuna zaman para ulama kuari zaman para kiai-kiai Golkar PDI kadinya terus PKB terus zaman kiai nu kos karar itu nah urang mah teu kabagian masa Kangjeng teu kabagian masa sahabat teu kabagian masa tabiin kabagianana urang masa SBY wah diganti wallahu alam Jokowi atawa Prabowo engke sagedeung deui jelas zaman eta bae urang mah bisa bodoh zaman mana-mana ge ieu mah kuari neuk dijelaskeun urusan masalah pertanyaan jaga di akhirat waduh
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang dinu panas ge oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya namang ke ku Amerika ge moal ditembak moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat sia lupat di kieu doang moal ditembakkeun hook luru aing geus sia budak beladik goplak no kan bener kan paeh sia namang geus beraki-aki teu kudu di ansongan senjata aki-aki mah ansongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamur meresap percis okos mega bae lempang gunung gengke bae lempang yuk ku balikat isapet ha lelempangan kari kakale aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marasahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned aju ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya dan jadi presiden Masya Allah gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan wah pohara jasa Masya Allah lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran moal salah eta ya Allah ya Rabbi beres kabeh ku hari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguruh jelema nu tadina sepi eueuh sasaha wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu raja Mesir raja Mekah raja Yaman, raja Indonesia, udang. Ngaku sih jadi raja. Hah? Kayak udang, Jokowi udang. Prabowo udang, cak Prabowo hirup kene mah can nyaho. Bawa jadi bonte, itu bayar tuh nungges. Coba Soekarno, udah. Kayak dia udang ke. Pak Harto, udah. Gus Dur, saya kan dilengserkan. Cak Gus Dur, ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan. Kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, Dur. Masya Allah. Tantangan limanil mulkul yaum. Geus beres kabeh harirup. Giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana. Kos timbangan emas
aya talanjuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusigkeun kadinya asup. Nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup. Ngun ku gede genana cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna sagede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelema dikiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu deuk dicaritakeun. Ngarangtung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Diharap kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Kangjeng Nabi diharap plak. Kumpulkan ku Gusti Allah. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum, tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin, yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi, wabah ditanya bari pertanyaan teh sabenerna mau balana qusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul, kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa ma kunna ghaibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teu nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung, hayu. Ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu teh Jogja deui. Isi jalan nu mana? Deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh rek dagang, ieu cara dagang teh kumaha, ieu modal da sakieu deuk didagangkeunana ieu nyokot teh dia supaya teu nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin, hayu, hayang deuk nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin, atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ye, kos ka budak tanya, "Cek, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya nama. Ngan ieu dites, 2 jeung 2. Cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing. 2 jeung 2 sabaraha? Cak bapak, wah budak blon nih budak. Mun cak bapak 4 kula 4, mun cak bapak 5 kula 5, aku bacak bapak bae. Nyaho ye. Nu nanya nama guru ka murid nyaho. Nu mantak nanya teh deuk dites berarti. Nah, aya deui nanya teh ngajejeleh. Boga anak minta duit dibere tah 1 juta. Yo, meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui. Minta deui dibere deui. Geus ka 5 kali ka dieu sia, ka dieu. Cicing sia dieu nya. Hai, aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego. Teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak. Ditikem sia ku bapak. Goblok. Atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngak sudah deuk dipake naon tah duit. Ieu sia di dinya. Pertama sia ku aing minta dibere. Kadua dibere. Aju minta deui dibere.
aing nanya kasih ada sabaraha kali aing abah ya bare duit kasih. Teu meunang teu hitung bah. Teu meunang. Jalain kos kitu teh mah. Maksudna nyarekan. Aing lain sakali mere duit kasih tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh. Menta deui si mah gawena menta malulu. Nyarekanan tah nanya tapi nyarekan. Go. Bari bah, nya mah boga duit, ajo minta duit sabarit sia mentana. Mio sabarit tah mio. Oh sia dibanding mio tapi pake ku sianya nu bener tah beulikeun ku sia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos karar itu bae. Nah, belikeun. Menang meureunanan setengah bulan bah. Ang melikeun motor deui motor naon? Motor Mio. Anu itu ka mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabaraha kali belikeun motor kasia? Hah sabaraha kali? Pareta mah nanya nyaun jan umang meulikeun lagi abah man make nanya deuk nyarekan. Nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jaulurkeun nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ke alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha Uninga. Kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun. Kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Teu meunang kieu, sia ku aing pan dihirupan. Nah, ieu sia harita teh hirup. Kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho. Cek urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu. Wah, dikerekem sia ku Gusti Allah. Teu meunang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti. Paulun Gusti Maha Uninga. Nah, ieu bakal ditanya urang. Kabeh ditanya. Urang sebagai makhluk ditanya, Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya. Zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saya hirup beye aing mah lain nanya rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul sa zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana muina mana mui panggil muin ih kuari ngana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo agel iya nu formal nu formal dipanggil eta mah geus teu bareres tah mah lantarannya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran bae sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta
nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deh kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah. Nah sia zaman ieu pernah nyampaikeun nyana bahwa nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah. Kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu, rukun salat dan syariat lah dain sebab. Bener. Coba tanya kiaina ditanya deh. Siapa pernah nyampaikan? Bener. Nyampaikan lah iraha bae. Ai diondang muludan. Sok diberkatan. Aya. Mun teu diberkatan dibuleudan moal kadinya deui. Wah, itu beres ya. Aduh, Masya Allah. Nah, ia bakal caritakanlah secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat di Kangjeng Nabi na nya atau henteu aya apa henteu. Ditanya, hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tablighur risalah. Wah, jelema burr kabeh ngomong aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah, bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna. Engke mah nyana di ditu pias. Tak pernah nyampaikan mata kaula teu iman ge ka Gusti, teu iman ge ka Muhammad. Oh, berita nyampaikan. Maka uranglah jadi saksi tuh. Wah, pacencongan urang jeung urang. Tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh, Bang. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya gitu make hayah kampung Melayu mah. Cek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak bahasa encek lagi geus bisaeun. Eta mah nya encek, nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina. Hehe, pohara jasa. Ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milu nya digawe jeung encek. Tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan. No iya walalas alannal ladzina ursila ilaihim, ditanya umat tentang nerima atau henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame. Walanas alannal mursalin, para rasul ge ditanya, Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampaikan apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho, ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh, di memeleh dijejeleh. Aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY, kiaina harita kiai Pulan, abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim ilmin, cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana, cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge. Pan aya muludan, pan aya rajaban, kiai ngabuka pangajian, tong-tolongan gede tak kasongek. Siana nu teu daek, falanakusson alaihim. Allah jaritakeun, neunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun. Besingke di akhirat ditanya, walanas alannal mursalin, ditanya para mursalin, ditanya para wali, para kiai ketika urang dikahareukeun. Kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu? Henteu. Kunaon sia dititapan emang teu nyampaikeun? Oh nu ngondang. Kunaon sia nu mata kayang diondang? Ieu. Cak ditangkal amun naon tah? Naon tah? Teu nyawa nya nambongan di ditu tah. Ngadeukeun tukang sate. Ieu tah. Tuh kan ditanya kabeh, umat ditanya, para rasul ditanya, Gusti Allah
umat ditanya para wali, ditanya umat, ditanya kiai, ditanya kabeh mana ting rame. Nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma'amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat-umat anu seperti tina pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah. Si ieu gadenge, si ieu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu ngamalkeun setengah, si ieu narima, si ieu ngamalkeun poara, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun. Nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji. Falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Nu gaib ya Gusti Allah. Gusti Allah maha uninga. Nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah. Engke bakal ditanya, ketika ditanya ayat tak berita tabligur risalah ayat melalui kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti-gusti mah uninga abdi peting-peting ge hudang haju kiai haju HSD eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho peting sia hudang haju tahajud aing meukeun nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu sia zaman sia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti mau ninga teka buru Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan ke keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib deuk ngomong naon sia ja aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bo Gusti bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun da susah sarua pas salat sia ka ditu atuh deuk lumpat ka mana sia ayo sia da wa kun la ghaibin waduh gaib jago sia tah mah deuk nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aya dicarekan. Ini lompat ke mana ya ini? Lompat ke mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nyaho. Lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran. Deuk ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah. Kunaon sia? Persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta. Lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang aliso li sohaiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepe kama warada fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat ilu hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan, tentang pertanyaan-pertanyaan jaga. Maksudna naon? Timbanganana jelas, nu ditimbangna apa jelemana, apa amalna, apa bukuna. Eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun. Aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu, nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang, bagus caang, amal goreng, poek joreng.
nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amala pan nu jelas apa tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema etalah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohong teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari di dieu bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang let ketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kejujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ieu ti mata bae mata ieu lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ieu qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayo geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun ayo sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kolot dewek ye tinggal nyi hajina heuy mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tu dirinya bae lanang eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae ya hajina teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh si kiai dik bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji dia tuh lagi hampura tang geus rada deres sakitu mah kula deui bureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus hampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan
Urang lamun zalah ka Kudus, Masya Allah jana mapan balik teh dicacag. Nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan Zal ngaran Kudus. Tuh siapa jarah bete nyawaran. Ayo kiaina poho buku aing ge. Tuh. Eta pan nama perang, Sunan Kudus mah perang, balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakawal bapan potong ieu na ge. Nu kurang di zarahan eta saja parsa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa taruhanna pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing ayo lah nu sajen helanan besi teka bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan helanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugih mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit ial tak Haji tolong emang nu sugih mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh kitu nya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres oh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tangeunaheun urang ngadengena bejakeun gas dulu sadaya hampura ieu mah deuk ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah deuk sakanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet nu kos kieu tah ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikerjakeun naon cak dibel ulah bomong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat letik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah letik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibel ulah long nu penting salamet bae sana senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka dele begitu dek ditimbang tak timbang leket teh kade maneh kadele ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadele maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka
asep amat Tuhan sahajeng tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun. Oh pohara kaciri tanu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalabat-salabat keun mantap ku ari ulah-ulah cicingin geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna teu bisa jam 9 mah teangan didinya tihang jang nyalan deh. Tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nyana barang hudang aya tasbih aing ka mana. Lalu teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ya ingat wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan latuh lantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu lai ka dieu aya anu teu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur mujuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya. Tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta hi atuh mah geus jore cek eta teh jadi teu lagi main simplong melulu nya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sia sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek cenah aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah poar eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep ku ngajar rawel Jibril salametkeun masyaallah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuk jasa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kelekep kunaon kredit cek kira teh lewat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika urang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jore Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu teh nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doang masyaallah mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam. Ngajina hiji dua urang besi aya nu endek ka lapangan baris aya keneh waktu persilakeun besi de ka lapangan los make teu kudu make naon gitu ngaranna setelan anu akur teu kudu kuari bae mentes ngaji ka lapangan
ke samping gabehan baris teu kudu akur kanan kiri hese mah tuh kudu dilatih sedangkeun nu ngaji di dieu bantilok latihan geus ku ari maka lapangan bae ka ditu meuli baso. Urang mulaiannya ngaji sing tegap sing rapih maksudna supaya kasafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.